Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aturan mitra-mitra sadayana anak sareng kamarit dina acara dongeng Sunda. Ieu dongeng teh anu nyanak judul Buuk Indung. Ayeuna teh dincak kana sari anu kadalapan. Alhamdulillah dikaraosnya dalapan dinten Kang Arit ieu ngadongeng. Mudah-mudahan ieu dongeng teh ngajantenkeun hiburan kanggo mitra-mitra sadayana di mana baeana. Palamandar biasa nyanak gambaran dina ieu acara dongeng. Upami jalani sarakat teh ieu, upami jalani teh ieu. Mudah-mudahan ya mitra sok sanaos jalana dina dongeng. Dongeng Sunda Buuk Indung kamari dina sari katujuh nuju nyarioskeun nyaeta Bantar anu nuju aya di bumina Aki Sanusi. Itu silaturahmi bari naroskeun kajantenan anu karandapan ku Bantar. Mitra supados teh nyangkolong ting kana waktos sumangga ieu acara dongeng Sunda urang kawitan bae. Tra. Nobar kaduana ulah waka ngagunakeun jurus jeung ajian tiap. Tah, ayeuna mah geus waktuna jalu. Geus mangsana digunakeun. Tileutik waki diatik. Dibubudak diajar dina jurus. Dina pangabisa ai kupang rasaki mah pangartian waya di hidup teh cukup kan ari disebutkeun loba mah adat. Daki ge sarua we masih diajar kan sakurang-kurangna ilmu jeung pangabisan wae di diri urang teh bisa manfaat keur diri pribadi, kulawarga jeung umum. Anu penting diri sabab lamun diri can bisa dijaga jeung diriksa kumaha urang bisa ngabelaan kulawarga. Mau lamun rek ngabelaan jalma loba. Kitu jalu. Masalah jurus jeung ajian anu geus diturunkeun ku Aki pek make di mimiti ayeuna. Mudah-mudahan manfaat di hidup. Kan masalah jati diri Aki wayah naku hidup tutup we ulah aya anu apaleun komat Aki geus hoream urusan jeung dunya anu matak rungsep kana tili matak ngaganjel kana ati. Cukup Aki hidup jeung indung hidup anu apaleun. Kitu amanati Aki mah. Kitu ceuk Aki Sanusi. Dinandrangkeunana panjang lebar. Lain nanaon
bisi bantar salah narimakeunana sabab ari budak ngora mah sistem jeung pikiranna sensitif tur seukeut keneh. Lamun budak ngora ieusian ku hal-hal anu matak ngaruksak kana diri jeung akidahna eta anu pibahayaan. Pok bantar nyerita kumaha Ki kan abdi tos ngagunakeun jurus ti Aki eta basa abdi tarung jeung si Sarmo kan eta teh saolah-olah jurus sareng pangabisa ti Aki panginten abdi tos ngalanggar. Atuh eta mah cananaon jalu eta mah karek kembang jeung Aki rek nanya ka Hidap, nah Hidap kamari basa tarung jeung si Sarmo ngagunakeun jurus inti teu atau ngagunakeun ajian itu cek Aki Sanusi malik nanya bari panona tetep ka bantar. Tuh Aki teu ngagunakeun jurus inti nya eta we jurus-jurus biasa anu sok dianggo latihan sareng teu ngagunakeun ajian mung ku jurus biasa itu cek bantar. Syukur atuh berarti Hidap turut tubut kanu jadi kolot turut tumut kanu jadi guru di mimiti aya nama Hidap pek plak ngalatih warga anu keur mangsa ayeuna keur ngabutuhkeun Hidap ngan koma dina diri Hidap ulah kataplan ria sombong takabur komo hayang kapake mah ku batur hayang kapuji hayang katangar komo lamun urang hayang maju ngajejek batur ulah ju atur dina tata krama jeung bahasa sabab anu bakal nyilakakeun salila ieu teh hirup diri urang teh nyaeta letah sanajan letah ketulangan eta letah bisa ngancurkeun sakumaha kuatna tulang sanajan letah ulal elol lesang pabari tapi eta tungtung letah bisa ngabahayakeun bisa ngagaleongkeun keimanan manusia jeung akiamanat ka Hidap dina mere jurus cukup ku jurus biasa ulah kaleuleui sabab lamun Hidap mere jurus anu biasa diturunkeun ku Aki ka Hidap lamun keur jalma anu geus biasa mah boga pangarti tangtungna ge bakal curiga sabab hampura lain Aki sombong pangarti anu diturunkeun ku Aki rarasaan mah geus tamplok kabeh tamplokna pangarti liri ibarat tamplokna ka deudeuh jeung kanya Aki ka Hidap berewe warga mah jurus biasa-biasa itu cek Aki Sanusi mohon Aki mangga ari tos aya widit Aki mah sareng kedah kumaha abdi ka pun biang kedah nyarios
anu dicarioskeun nama ku Aki tanapi kumaha itu cek Bantar masih keneh penasaran. Masalah eta keun bae da indung hidup geus tangtuna ge geus apaleun naon anu diobrolkeun ku Aki keun bae. Urang mah biasa-biasa we seperti biasana kanu jadi indung. Oh, ngun atuh Aki ari kitu mah sareng Aki abdi sanes kirang sono ieu bade ngabujeng ka bumina patua kampung kitu cek Bantar. Nya sok atuh jalu. Waki didoakeun berang jeung peuting sing hasil pamaksudan. Jeung omat ulah terapkeun ati dia sirik dendam sakitu. Oh, mohon mangga Aki. Anu saterusna curut Bantar turun timah nyaeta timah Aki Sanusi nuju ka imahna patua kampung. Teu kacatur lilana di jalan Bantar geus nepi deui ka imahna patua kampung. Barang datang Bantar kadinya patua kampung meuni atoh kacida. Anu saterusna Pak RT Mang Ujeng Aki Dira digeroan disusulan ku warga anu aya di dinya. An Pak Haji nyaeta Pak Haji sopan diungkul anu teu disusulan teh bejakeun we cenah. Ieu parentah patua penting pisan keur ngamimitian diajar nyaeta anu geus direncanakeun teh. Teu kungsi lila Pak RT patua geus daratang kadinya. Anu saterusna sararea badami keur ngatur rencana. Akhirna satuju yen ke peuting rek dimimitian tujuanana supaya gancang barisa. Mitra-mitra sadayana cag patua kampung saparakanca. Urang tenden dihandelem sieup, urang tunda dihanjuang siang, paragi nyokot tinggalkeun. Kaharep mangsa datang urang samper deui. Ayeuna urang nyaritakeun di hiji nagara nyaeta nagara Siluman. Nagara Siluman Bagong anu aya atawa anu ngageugeuh di Gunung Aseupan teh. Eta nagara kacida logana mitra. Cek nu bohong mah satungtung deuleu. Gapura anu rek asuk ka karajaan nagara Siluman atawa Tapawates eta figurana meuni jangkung kacida. Eta tihangna ditaretes ku inten berlian. Atingali cing borelakna pikabitaeun anu nempo. Lain gapura wae anu make ciri teh kaasup Tapawates di cirian ku patok anu kacida gede tur tohagana. Poh gapura anu rek asup ka jero nagara atawa anu aya di perbatasan kabehanana dijaga ku gulang-gulang. Gulang-gulang anu ngajaga aya kana opatan awakna jarangkung badag anona salaripit. Sipit beureum kuluna meuni
paranjang tur sarikeut. Ari nuju ka karaton diamparan ku Alketip. Lamun zaman ayeuna mah pangintennya mitra karpet merah, dari karpet biru mah teu acan kesebatnya karpet merah. Eta Ketip teh meuni bersih pikabitaeun jeung katingalina meuni empuk tur kandel. Sigana mah lamun ngagoler di dinya piraku ketibra bersih kacida jeung anehna di daerah eta eueuh runtah hiji-hiji acan. Padahal mah tangkal kai racik anu sakitu loba tur galedena. Malahan mah tangkal kai teh jika aya anu geus siluputan. Tapi hebatnya di nagara siluman eueuh kalakai anu murag. Duka teuing beureunan tim kebersihanana anu bener-bener disiplin. Standby 24 jam teh mitra. Duka kumaha ngan anu jelas mah di nagara siluman mah resik geunaheun katempona petugas kebersihan teu katingali. Jadi kelebihan di nagara siluman mah eueuh tenaga kebersihan ge bersih, tapi sabalikna di nagara tatangga mah loba pegawai kebersihan tapi kotorna minta ampun. Eta karaton aga bangunanana luhur kacida, kabehanana dihias di taretes ku inten berlian anu kacida mahalna. Jeung gorelak dikabitaeun. Ari kaya di nagara siluman berang lain mitra, peuting lain disebutkeun berang peuting lain. Ari disebutkeun berang da semu alem, ari disebutkeun peuting da caang. Pokona mah hese digambarkeunana kumaha kaayaan nagara di siluman. Kan tangtuna ge anu geus apal anu sabenerna anu geus ulin ka nagara siluman. Harita katempo gulang-gulang anu terus nguriling ngajaga eta tempat. Sabab parentah ti raja kudu bener-bener dina ngajaga nagara ulah nepikeun kacolongan komo lamun diserang ku musuh. Ari ribut mah pasea rami di nagara siluman ge pasea ribut. Oh mari marebutkeun jabatan, oh marebutkeun masalah takawates geus biasa. Kajadian kitu mah lain saukur di alam dunia unggul. Ari ngaran eta raja nyaeta Prabu Gahar Samudra. Ari ngaran patihna Patih Wulung Hideung. Ari Senopati ngalaga ngaranna Senopati Jagat Geni. Ari Prabu Gahar Samudra teh hiji raja anu gagah rongkah, gagah sakti, mandraguna. Dipikagigis ku tiap nagara, dipikasieun ku tiap-tiap raja.
geus loba anu jadi patalukan Prabu Gahar Samudra. Kitu deui. Patih jeung Senopati duanana pada sakti mandraguna. Patih jeung Senopati tangelan tangan kanan Prabu Gahar Samudra. Kadang-kadang lamun dina nyerang hiji nagara teu penting-penting teuing mah Prabu Gahar Samudra tarat turun cukup ku papatih Wulung Hideung jeung Senopati Jagat Genege cukup keur ngancurkeun nagara leuit. Kecuali lamun anu disingareupanana hiji nagara anu kacida gedena tur gagah rongkah rajana kakara Prabu Gahar Samudra turun tang. Arengan saukur nagara leutik parijeng begitu mah cukup kupat. Ngan sanajan Senopati Jagat Geni gagah rongkah angger we ari kagagahan mah eleh ku Patih Wulung Hideung. Patih Wulung Hideung geus kakoncara di nagara Siluman saha ari Patih Wulung Hideung awak Prabu Gahar Samudra jangkung badag. Duka ari jangkung nama sabara meter namanya mitra anu puguh mah jangkung badag tur pikasieun. Pikasieun pikagilaeun ari awakna pinuh ku bulu eta bulu teh meuni sareukeut mitra tapi cing borelak kumaha we inten berlian. Ari seukeutna ngabanding peso raut di luhurna atingali mahkota anu boborelakan bubuhan hiji raja anu beungar tur gagah sakti mandraguna harta bandana loba kacida lo di juru bro di pantau ngalayah di tengah karaton teh lain bohong lain di juru bro di pantau ngalayah di tengah imah nah, raja mah teu boga imah boga ge karaton jadi ngalayah teh di tengah karaton. Harita Prabu Gahar Samudra keur aya di karaton keur nyawalakeun hiji masalah nyaeta masalah babakti ti bangsa manusia. Hari nu ditungguan babakti teh nyaeta ti Ki Bandal pisan. Sabab Ki Bandal nepikeun ka ayeuna waktuna manehna babakti tapi masih keneh can aya. Prabu Gahar Samudra ngamimitian cumarita sarana ngirung mata kukurayeun anu ngadenge tapi sanajan ngirum pengaruh jeung wibawana matak meotkeun kana sirah matak ngaleuleuskeun kana tanaga keur musuh. Aman Paman Pati oge Paman Senopati ngaraga. Nah, Ki Bandal tanpa bakti kaula. Sedangkan perjanjian manehna setahun sekali, Paman. Tapi nepikeun ka ayeuna ku kaula ditunggu-tunggu masih keneh can lolo. Manehna wani-wani ingkar janji ka kaula. Manehna wani-wani rek paha ka kaula.
Amun manehna wani-wani ka kaula sarua jeung manehna hayang paragat nyawa paman itu cek Prabu Kahar Samudra. Kok pati ulung ideung nyarita kitu nate bari cenok nyembah ajrih naker ningali raja Sandika Gusti Ti Prabu muka bunda muka bandungan kau lagi nun acan kata anjing sareng paketo nama akitu nun kau lagi teracan nampi laporan di gulang-gulang atanapi di Senopati itu cek patih ulung ide paman amun si bandar ingkar janji kapaksa teh mujeng kagagahanana kaula rek dicokot deui yang eta kampung anu ngaranna kampung Kibet pasti ku kaula rek dihancurkeun paman ku kaula rek diacak-acak amun perlu ku kaula rek dikirim gunung rek ditinggang ku gunung yang kaula moal kagok pekang ngadatangkeun banjir lamun perlu gunung-gunung ku kaula cenah meletus kuman wae lamun sakirana manehna rek paha kana janji itu cek Prabu Kahar Samudra bari semu anu kakerot yareng bangsa siluman mah teu kau panjang teu payaan janji isuk nya kudu isuk janji isuk teu bisa dipake sore janji sore teu bisa dipake isuk itu prinsip harga mati urang bangsa siluman bangsa siluman teh bisa ngaheureukeun aturan komo ngaduitkeun aturan itu mah kitu we bangsa siluman mah Sandika Gusti Ti Prabu unjuk sumangga ari kanggo kaula mah pun kiringan kumaha saena perlu ngaran si bandal di petrik urang petrik perlu dibantai mangga urang bantai perlu diluluh mangga urang luluh maka kiringan kaula mitra-mitra sadayana dihoreng anu ngakibatkeun keluarga didinya kudu mere sasajen pabakti ka bangsa siluman tiap tahun teh nyaeta kabehanana ieu kalakuanana si bandal harita basa si bandal atawa ki bandal eleh jajaten bapana Bantar terus bapana nyaeta bapana Bantar diracun di bandal aya cita-cita hayang bisa elehkeun sakabeh jawara anu aya di dinya waktu harita mah wah mitra namina jawara jeung jago teh memang seueur pisan jadi nu diulik teh baheula mah salain ti harta teh kagagahan karonghan kasaktian ngan anu diutamakeun teh kagagahan bab prinsip baheula mah boga kagagahan pasti bakal boga kesenangan bakal boga harta itu ari kapungkur aduh saya waktos nak mitra